Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Wah, seminggu deui si Ajang ulang tahun ieu teh. Rek mere kado naon nya? Mun boneka pan geus tahun kamari. Naon nya? Oh, eta we nya. Wah, pasti bungahan. 1 minggu kemudian. Ih, kamana tukang paket teh? Pang-pang nama da sieun teu kaburu. Poe ayeuna pisan ulang tahun teh. Punten, paket. Tah geuning. Menipas pisan. Urang langsung anterkeun we ah. Bae sigana mah teu dibungkus kadoan ge moal nanaon. Mak, kuring rek katen si Neng heula nya. Nya, Juk. Kade balikna tong peuting teuing. Di luar keur usum gangster. Siap, Mak. Sayang, sakali deui selamat ulang tahunnya. Ampura aa tadi rusuh. Soalna kaburu peuting bisi dicarekan ku si emak. Tos dibuka acan kado ti aa. Ampuranya aa ngan tiasa masihan eta. Teu acan lah. Emang masihan naon teh? Kejutan atuh Neng. Kewe buka. Nuhun kasep. Ngado naon atuh teh? Nyantos heula atuh nya. Neng bade buka heula kadona. Iya, sok Neng. Saha Jang nu nelepon? Biasa, Mak. Si Neng cantik. Calon minantu emak. Oh, syukur atuh. Jang. Naha ari paket emak ka mana nya? Can datang wae. Oh, mage balanja deh. Punten, paket. Tah geuning karek diobrolkeun. Cuk pangmawakeun. Nah, anu dagang teh siga nu lieur. Pesenna naon, dikirimna naon. Penipuan toko teh. Emang kumaha, Mak? Penipuan kumaha? Iya gerak. Malah dikirim bondu. Pan emak mah meuli teh cangcut. Bondu. Cangcut. Alah sia, Mak. Buah pahili jeung paket ujang. Mangka geus dibikeun ka si Neng. Siah jadi lalaki teh kurang ajar. Jeung kudu ponina dikahareupeun. Pokona mau putus. Teu hayang ningali beungeut maneh deui. Aa ngado eta sabab salila urang bobogohan teh aa asa can pernah ningali Neng anggen nu kitu. Nah aja aa meser anu warna pink, warna kesukaan Neng. Kemah mun urang duaan panggih deui aa hoyong Neng ngangge eta nya payuneun aa. Teras ponina dikapayunkeun sakedik. Pasti geulis pisan. Duh, jadi kabayang.